Para bapak, para pemuda sadayana, sakawit bade neraskeun hanca Sulam Taufik mau ngabahas saum we sauna teh nya ngabahas saum we nya mangga. Para bapak, para pemuda hadirin sadayana, setiap ibadah pasti aya ilmuna. Upami ibadah dipidamel teu dibarengan jeung ilmuna, tangtos ibadahna sia-sia moal ditarima. Rek ibadah naon bae kadah disarangan sareng ilmuna. Bade salat, bade ngaos Quran, bade saum, bade wudu, ilmuna kadah aya. Atuh lamun kitu mah kadah disarangan jeung ilmuna mah kadah urang gaduh ilmu. Moal datang ilmu lamun teu diteangan. Sakali deui moal datang ilmu lamun teu diteangan. Ulah sok ngimpi anu teu pararubuh jiga si kabayan. Ah kuring mah engke we ngaji teh ngandalkeun tina ngimpi cenah. Pasti bakal meunang ilmu ka eta mah ngahayal ngalamun bahaya. Jadi kedah diteangan ilmu mah moal datang ka imah. Aya paling paos data kuping ieu geus di imah. Aya ngupingkeun aya ka kuping. Bentennya. Upami ngupingkeun mah merhatikeun, tapi lamun ka kuping moal di imah bari lalajo TV ka kuping pangajian. Da ka kuping ieu fokusna kana TV kana pangajian. Kana TV lain ka kuping tapi kedah ngupingkeun rasa sapertos kieu Pak. Dina katerangan lamu ummati ma fi marada ramadana la tamannau kullaha ramadana. Lamun mah apal umat kami kaistimewaan naon anu aya dina Ramadan. Lamun Arafah pasti kabeh bulan yang bulan Ramadan cenah. Luar biasa wa. Tamannau kullaha Ramadan. Kabeh hayang bulan teh bulan Ramadan lamun apaleun. Lamun apaleun berarti seseuna nu teu apaleun dan teh nya alhamdulillah dina sataun aya sabulan tah Ramadan tah sasi Ramadan ngalaksanakeun ibadah saum. Wajib jeung ilmuna eta ibadah ku urang kedah dipidamel. Sapertoskeun maca Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Aya nu eureun di dinya, aya nu protes. Da teu aya waqaf Pak Ustaz di dinya mah cenah. Terus aya waqaf. Karajal wae ilmuna mangga liren. Upami diteraskeun tong disambungkeun di awal tapi langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh, beunang ku ilmu namanya. Falabah waladdallin. Ngareng hapeula. Rabbik billi amin. Kada aya batasan ngarengna ulah kieu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik billi. Salah eta mah. Nah, billi dianggap akhir Fatihah teh Rabbik billi. Makana aya renghapan heula waladdallin. Rabbik billi aya nu nyaurkeun Ustaz pan ieu teh lobaan. Kedah nama Rabbik billana aya Rabbik billi mah kana munfarid. Kana hitungan hiji kana mufrad. Pan ari keur salat berjamaah lobaan leuwih ti dua. Kedahna Rabbik
lana tapi Rabbik pilih naon dalilna tabiun anut kada pernah belangkang jeung Rasul kita patuh muin Rasul sabada naos waladzallin naos Rabbik pilih lah eta antara pikirannya dan Rasul ge Rabbik pilih ta eta dalilna dina kitab Fathul Muin tah jeung ilmuna Pak termasuk saum oge teh jeung ilmuna mana ilmuna anu patali bab saum hiji aya anu disebat syarat kadua aya anu disebat rukun katilu aya anu disebat batal nah hiji syarat dua rukun tilu batal naon ari ngaran syarat wa huwa ma wajaba wastamaro wa laisa minha perkara anu wajib tumerus dina keur puasa dina keur saum eta perkara lain saum eta syarat dina syaratnya aya dua hiji aya syarat sahna saum kadua aya syarat wajibna saum dina syaratnya aya dua hiji aya syarat sahna saum kadua aya syarat wajibna saum nah urang hiji syarat sah teh saum urang aya sabari syarat sah saum wa surutu sihatihi sareng ari pirang-pirang syarat sahna saum arba'atu asya'a eta aya opat pirang-pirang perkara aya opat syarat sah saum mana nu opat teh al-islamu kahiji kedah Islam kembalikan karena syarat no syaratnya tadi ma wajaba wastamaro walaisa minha perkara anu wajib tumerus dina keur saum eta perkara lain saum Islam lain saum lain Islam istimar tumerus selama keur saum kudu kaayaan dina Islam tah eta syarat teh sakali deui jadi istimar teh tumerus Islam lain saum lain Islam dan selama keur saum urang kaayaan kudu Islam positif lamun keur saum urang kaluar tina Islam sah saumna teu saum kasalian ti Islam kasa kajama kafir kata tutup ibadah saum teh kadah Islam heula nya urang kadah syukuran ka Allah dijadikeun jalmi anu Islam jalmina ngaranna muslim kaparentah ibadah saum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sakabeh jalma anu iman saha ngaranna mukmin leres teh mukmin tah urang teh aya imanan Pak ngan iman urang terkadang naik terkadang turun kusabab naon naik yang turunna katinggal kusabab ibadah lamun ibadah na kergetol iman keur naik ibadah keur haroream iman keur turun ka urang teh jadi jalmi anu mukmin kaparentah Pak ku ayat ieu beda jeung ayat ieu ya ayyuhan nas wa'budu eta mah ayat khusus umum ayat umum ka manusia ari jelema aya Islam aya kafir berarti ku ayat ya ayyuhan nas kafir oge kaparentah terus teh nas mah umum beda jeung ya ayyuhalladzina amanu eta mah khusus ka jalma nu iman hungkul si petet mah tetap parentah ibadah saum si cina mah yang iman hungkul tah tadi kutiba aya furidho alaikumusiyam wajib dipardu saum bahasa Arab saum teh Pak bahasa Sundana naon
puasa nahan tina nu matak ngabatalkeun ti kawit bijil matahari dugi ka surup matahari eta ngaranna saum Pak nyengker nya nyengker aya batasanana Pak aya batasanana ti kawit bijil dugi ka surup Pak abdi mah rek saputing wes puting ge moal barang dahar di mana keteranganana ada di mana keteranganana da teu aya aya ge keterangan ti kawit bijil matahari dugi ka surupna matahari eta saum ai Sunda mah puasa ari puasa mah umum terus teh lain jalma wae nu puasa teh da satoge loba nu paruasa ada mah saum tah makana biasakeun saum ngan ari nu puasa mah aya sato aya jelema orai iraha orai puasa lamun geus kolot ngeremaneh teu barang dahar cicing weh ting sabaraha minggu eta orai ba opik apal teu pik sabaraha minggu tah orai ngerempik biasana sapengan suung apaleun nya ting sabaraha minggu tah eta orai ngeremaneh teu barang dahar abdi Pak nuju ngadamel kantor ti payun tah di Sabandar Hamida ngagali Pak tuh apa di eta tempatnya loba orai asli orai hidung kobra teh orai ulang keur ngagali kitu seak orai kobra nyeduhan wah sing jarit kieu Pak acek saja wah keur puasa ieu orai ngan geus jadi ngora deui aya tapakna kulit eta orai galak deui tah ai keur puasa mah eta orai cicing teu daek naon barang dahar cerita barang dahar cicing geus kolot tah ganti weh kulit jadi ngora galak deui langsung nyok nyeduhan untung teu aya nu keuna Haji Isan Haji Didin tah abdi aya opatan sok wah sudah singgah apa untung teu keuna mun keuna duka kumaha tah diciduhan wah nya masyaallah nya efek teh lain hiji dua loba ari efek teh nya si mana horeng di dinya teh tempatna geus ria eta orai teh meureunnan ganti kulit geus loba ayeuna kabur tah geus ciduhan mah galak deui barang dahar deui berarti orai mah puasa teh boga target hayang naon hayang jadi ngora aduh minaheun lamun jelemanya puasa target hayang jadi ngora deui Mas minaheun dieuna Mas ya akhirnya puasa we meh ngora deui nu kolot tah nu kolot nya rek puasa tapi teu ngora-ngora kalau kabuki peot nya tuh da target jalma saumah lain hayang bisa robah jadi ngora tapi target jalma saumah la'allakum tattaqun hayang dicetak janten jalmi anu takwa ta ieu nu takwa teh sieun ku siksa Allah rek saha bae ladang tina saum anu berkualitas ngabuakeun hasil jadi takwa eta jalma luar biasa Pak hadirin rahimakumullah hiji syarat sah saum teh kedah Islam berarti mafhum tidinya fala tasihu as-saumu alal kafiri teu sah saum ka jalma kafir jalma kafir aya nu parwasa teu aya Muharram kaping 10 Yahudi sok parwasanya aya deui kenaikan Isa Masih karisan sok parwasa teh menang ganjaran mah wow nah falaisa min ahli ibadah eta si kafir mah lain ahli ibadah manehana bisa maca Quran bisa salat sok sedekah moal jadi ganjaran jang jalma kafir mah moal laisa min ahli ibadah aya hiji kisah Pak tokoh nuhun uningan di jalan raya eta tokoh nuhun teh boga pagawe nama umat Islam hunggulnya cek si engkona ya aya di ente aya madosa teu lemur aya atuh kok
kumaha lamun kuring sidqoh karpet diterima moal sama dosa nah kapagaweuna ke heula kau urang tanyakeun heula ka sesepuh madosa di dinya diterima moal kuring mere karpet beres gawe balik tu gawe teh neangan sesepuh madosa eta penak weh Pak Ustad aya naon sanes abdi teh damel di toko nuhun terus singkot teh nyarios ka abdi rek sidqoh bahasa urang mah sodakoh bahasa nama rek sidqoh karpet ka madosa ka Ustad ditampi moal kira-kira kita kinten Ustad teh ngalamun heula leuwih jaheula udah power atuh berenannya wow ari teh cek anu ngartieun mah cokot cenah naon sababna da moal meunang ganjaran si petet mah ngan urang geus dibere naon dibere karpet di madosa nya cenah haram teu haram halal da pamere leres teh singkot teh usaha ayeuna dicatot teh oh ari kitu mah jatuh jeung bawa dua lemar nah dibikun ka madosa ataheun kadang-kadang calon anu teh jadi mere we karpet ka madosa pidato di eta lemur di madosa pas pemilihan teh jadi karpet teh dicopot deui coba eta aya anu orang geuning kuring ku singkonya Masya Allah nah jadi sah saum lamun kajama Islam tanya orang Islam lain Islam wajib saum wayahna sah tah Islam mah sah katakrib ka parentah jalma Islam midamel saum jadi sah hiji eta teu sah saum ka jalma kafir dina kitab Sapinah ieu pangan di tengahna kitab Sapinah teh Pak upami ngaos tengah nama eta teh mendetil jero Pak kitab Sapinah teh nya fala yasihu min kafirin asliyin wala murtadin kesah saum kajalma kafir jeung kajalma murtad nanai murtad jalma anu kaluar tina Islam jadi kafir berarti lamun tersaum kaayaan Islam kaluar tersaum teh tina Islam namanya jadi kafir batal saum nage tadi sah jalma anu murtad mah saum Pak hiji eta dua wa aqlin sah teh saum sah kajalma lamun sehat akal sehat akal payah rujubihi maka keluar tina keluar bahasa aklun al majnunu jami anu gelo mana keluar tina kalimah aklun naon deui tamyiz wasabiyi sareng budak kanu sampurna akal Pak sehat akal Islam sehat akal bari naon sampur mukallaf awas sanajan geus badag geus mukallaf tapi akalna ruksak wajib saum teu budak acan naon acan mukallaf acan balik katakrib saum teu Pak teu budak mah ngan didik kanu jadi sepuh kudu dikenalkeun ieu budak teh kana saum ti leuletik keneh dikenalkan kana saum nya abdi Pak kopon bapak ko umi almarhumah Allah maghfirlahuma di SD keneh Pak abdi mah kita puasa kelas 1 kelas 2 teh dilatih wah eta pati mikaceuri kayang barang dahar akhirna sare
pasarek juga nanyakeun bedug lohor ka Umi Temi ilaha lohor sakedeung deui dim sare deui we cenah mung sakadap deui mah hayang ngadagoan lohor rek naon atuh lohor pas ngom adan sim kuring teh buru-buru kacai Pak da baheula di dieu aya naon aya balongnya balong agung di mana we wudu di balong ayeuna sim kuring teh wudu Pak ai sunat wudu kamu sabaraha kali tilu sim kuring mah genep kali eta keleutik tah nu tilu diteleg anu tilu deui diburakeun wudu apaleun ieu cenah keur budak pas sim kuring eta ayeuna geus naon teh geus wudu teh seger wae da geus cai keleutik eta mah keleutik ari geus ngaos mah ayeuna apa geus ngaos mah apa lamun Ramadan tong ketemu wudu Pak lohor asar kai deui Ramadan wudu tong ketemu nalika duhur asar bau ustad bae bau cangkem oge lah nya tong ketemu meh naon meh sampurna ganjaran baheula nuju alit lain ke kudung tapi ngojay ke balong leres tuh wah ngabling tah talaman ku ba opiknya sok ngarojay ba opiknya jam 11 teh ngalolop berupuk keur ngari nujay aletik baheula Pak ayeuna mah geus apal elmuna teu meunang nanaonan kikituan tah kantenan tuh para bapak hadirin sadayana sah saum ka jalma anu sampurna akal sehat akalna Islam balik sampurna akal berarti teu sah saum ka jalma anu belok jalma nu gelo ongko Islam tapi balik sehat akal tapi teu puasa berarti hayang jadi naon eta naudzubillah summa naudzubillah ya Allah aya rusuh tina agama hegae teu puasa hiji lamun eta jalma teh naon gering hiji lamun eta jalma teh naon gelo dua lamun eta jalma teh keur nyanyabaan ngan anu gering jeung anu nyanyabaan wajib dikodoan Pak lamun nu gelo mah teu cager-cager tong dikodoan kumaha ngodohanana nya ada teu nya aya nu kieu Pak nyaur ka Sipuri abdi ge sok di Cianjur teh supir angkot cenah pulang poling di Cianjur teh teu turun-turun teu pika menang 80 kilo berarti menang abdi buka cenah naon dari Cianjur mah deukeut atuh nya teu meunang bisa sote buka teh lamun ini tanah jauh marhalata ini 2 pamondokan 80 kilo hegae buka puasa ngan anger wajib dikodoan teh wajib dikodoan sanajan buka oge tuh bayankeun Pak nya tah jalma anu murang kali sah ngan teu kataklif kawajiban teh teu kataklif kawajiban lamun saum Pak hartosna ganjaranana bakal kakolot yang kolotna Pak sah nya otak dilatih kumaha carana ngalatih budak supaya daek parwasa budak mah kudu dibibita Pak kudu dibibita apungkur PDKM tah PDKM payayat masihan dorongan ka budak anu taraweh ya abdi keleutik sok nu taraweh wae dibere jigo ku payayat teh apa keneh jigo cawara jigo teh salawe pan kapungkur mah aya limper nyapiknya nanti geus limper botun nah capik apaleun captun jigo eta bahasa Cina nya bahasa Cina limper 5 perak captun sebelah captun 10 perak ku apaleun bahu hikmahnya captun gotun sebelah gotun teh apa sungguring apa hukum ngaranna
capkeun gokeun. Nah aya jigo mah salawe, aya gocap 50. Lah sudah biasa di paparinan jigo salawe wah sama tah ieu ge budak oge lamun hayang daek parwasa sok ngorbankeun kolotna. Hek bapak puasa tika maghrib rek di buruhan 2000, wah eta budak atoh 2000 lumayan Pak. 2000 dikumpulkeun lah 2000. Akhirnya dikumpul-kumpul menang sabaraha. Wah, jadi puasa teh saum we. Teu kitu eta budak kan puasa leutik keneh pasian. Alhamdulillah teh saum ieu bapak masihan. Naon bonus saumna dugi ka lohor 1000 cenah. Dugi ka asar 2000 di ka maghrib 10.000 atau hendak budak tehnya luar biasa Pak. Aya dorongan motivasi meh naon meh budak biasa teh diaeutikeun. Da ieu mah lain budak puasa teh diantep we sarua jengkolotna bareng balanghakan eta naudzubillah ya Allah. Para hadirin rahimakumullah, salajengna wa niqoin min nahwi haidin, kedah bersih tina head, kedah bersih tina head. Naon ari head? Damun al khariju min palmir mar'ati fi waqti mahsusati, getih anu kaluar tina farji awawe dina waktu anu ditangtoskeun. Eta naon? Head. Ada eta mah yang awewe ari lalaki mah teu head. Wajib apa sanajan tara head oge lalaki? Wajib apa naon sababna? Sabab aya rambu-rambu tina awewe nuju head. Rambu-rambuna naon? Teu meunang dialap suka pamajikan lamun keur head. Di mana baina surrati warukbati, antara bujal jeung tuur. Teu meunang cenah. Di alam suka teh naon? Di alat ngeunah tina bujal kahanap tepi ka tuur. Wayahna teu meunang nya mangepol tahan heula. Nah, tahan heula tina bujal kahanap mah. Ecek Bang Rendi teh kumaha mang lamun tina bujal ka luhur? Nah, wayahna ulah ren. Ti peuting mah mangateh teuing. Ya tiba-tiba nganti orang mah ulah bisi deh ngagaraya kahana bahaya. Nah ya tuh aya rambu-rambu ka jalma nu head jang lalaki. Ya jang lalaki teu meunang di alap suka tuh bayangkeun ya. Kudu suci saum teh tina head wayahna lamun keur saum tuluy head wajib batalkeun tong. Wajib kodoan tong wajib dah eta lalaki kudu apal. Lamun awewe keur saum tuluy head wajib batalkeun bari eta wajib kodoan. Ieu hadisna Pak. Siti Aisyah dipiwaran ku Kangjeng Rasul, kunna nu'maru bi qada'i saumi wala nu'maru bi qada'i sholati. Kaula dipiwaran ku Kangjeng Rasul piwaran madoan saum tapi teu dipiwaran madoan salat. Tah nu head mah Pak wajib madoan saumna, salat mah teu ngeunaheun ya awewe mah. Aya rusuh teh salat teh. Aya laki aya rusuh teh. Aing mah moal salat head eta mah lain head mah. Nya teu aya rusuh lalaki mah teu aya. Wayahna kudu naon? Kudu salat, kudu saum. Para bapak, para pemuda sadayana ari getih nu kaluar tina aya sabarupa getih. Pami telepat aya 5 rupa getih. Dalin ngabahas bab getih ngan kulantaran ngobrolkeun bab head jadi we kabahas. Aya hiji getih anu hideung semu beureum. Kadua aya getih anu beureum. Katelu aya getih anu koneng.
kaopat aya getih anu bodas, kalima aya getih anu kiruh. Cek awewe mah coklat cenah, coklat eta teh getih, tetep rek anu kiruh, tetep rek anu bodas, rek anu koneng najis. Najis getih mah najis. Urang mah kadang-kadang apa teh getih beureum we nya. Dua beureum semu hideung. Getih naon eta? Head. Getih head. Para hadirin sadayana, dah kedah bersih tina head. Wanipasin yang pada bersih tina getih nipas, wawiladatin sarang wiladah. Walau li'alqatin sanajan sagajrotan, tetap eta kedah bersih. Au mudghatin atawa tina getih gempal. Wa illam taro daman wa yahrumu alal haidi wa nifasi al imsaku. Sanajan teh ningali eta getih teh haram pikeun jaman wae jeung nifas teh naon al imsaku nyengker hatosa kedah buka barang dahar aya rusuh mangga sah eta mah saum hiji kajalma Islam, sah saum kadua kajalma mukallaf baleg, katilu kajalmi anu sampurna akal, kaopat bersih tina nifas, bersih tina haid. Ari anu baleg ayat keneh waktu selami keneh di etang baleg ku sabaraha hiji, kutilu hiji di etang baleg teh ku umur sabaraha umur baleg batas minimal sabaraha 15 ngan etangan 15 di etang ku etangan bulan hijriyah. Ya budak teh baleg naon sababna geus umurna 15 tahun head acan, tapi geus 15 tahun baleg lamun diukur ku ukuran tahun hijriyah. Makana pamajikan nu arapaleunnya lahir budak teh abdi genep teu apal hiji-hiji acan bulan naon budak kalahirkeun eta beres teh udah sabaraha hiji budak dua apal teh lahirna apa di apa dia teh mah gaya rendi apal teh teu apa saruarennya abdi teh apa genep budak apal hiji acan bulan naon lahirna tah bojo mah apal kana bulan hijriyah. Lamun eta awewe kaluar we getih budak urang teh kasaha curhatna ka kolot ka bapana kara ka emakna cek eta budak mama kunaon bager ieu getihan kunaon mana teh luaseun dogi sanes di mana getihana nunjukkeun ti hadap cenah ti hadap ulah kaget itu we eta budak umurna bulan hijriyah lahirna bulan naon lamun bulan Syawal sok itu oh geus 8 tahun 2 bulan Pak Ustad eta head getihna getih head dah jadi ulah kaget berarti eta budak geus baleg di umur aku head sabaraha tahun minimal 8 tahun awewe da loba ayeuna bah 8 tahun geus head baheula mah jarang 15 tahun teh jarang head naon sababna sabab baheula mah tara bararegel kawin ge dipaksa ku kolotna ayeuna mah kalau tikene geus head naon sababna faktor itah faktor naon faktor HP sok budak main HP
jadi beda Pak. Bahwa lama tara main HP cengeng emak bapak ngoprek HP dina HP kumplit hayang naon aya Pak begen loba dina HP akhirna 10 tahun eta budak soalna agem emak bapak ieu akhirna gampang we datang head tah tidinya punten tidinya gampang datang beger lewat dina HP Masya Allah nya makana keur ngaji mah ulah ngaroprek HP. Alhamdulillah awalnya tadi mah kuliah subuh baru dak ngaroprek HP kasih niran langsung dicarekan ku kokolot masjid dengikeun siah tah marahin HP wae cenah tarik wae nya masyaallah dengikeun pengajian nah sipring mah teu nyarap ngan ngabahas akhirna baru dak pengaruh marahin HP dicarekan akhirna disarat wa para bapak hadirin sadayana diukur ku het mah 8 tahun lamun diukur ku mimpi jima sabaraha tahun 8 tahun ayeuna mah loba barudak leutik 10 tahun mimpi jima Pak wajib adus teu wajib ngan geus ukuran eta baik da teu aya nu ngawajibkeun mandi ku sabab mimpi jima aya ge nu ngawajibkeun mandi mah ku sabab kaluar cai mani eta teh da kade wajib eta mah naon geus balik geus mukallaf